Ayu dulur kurang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere sing herin helin heula beteng Cuma kamu jadi lega masih ada kipi nginjem duit kamari jang di sapoe ayeuna poe bayar sebabal teh dibejakeun jeung bayar listrik. Seribu cinta yang datang akan aku hadang. Pak, nak kenaon? Aing keur ngojek we muatan teh pasti ada kipli Kipik. Hantu. Kayak yang jam duit kamari gara 200 ke aing. Is ngomong aing teh duit yang bayar listrik cek aing teh. Si kehet kalah kak. Wah aing teh. Aing telepon. Anjir teu aktif Burik. Burik geus sia lamun ka ditu. Lamun aya si Arif Kipli bejakeun nya. Cek padoyok gitu. Sebutkan utangna. Lah cek padoyok gitu. Oh. Gatuh. Jik. Adanya bejakeun bisa aya. Abal cari minjem ngomong sapoe karuh aing munyoe kelila momoali berek mah aing interli. Mana aing kudu nangan duit ieu. Jang bus motor euy. Aya wadoyok mah euy. Bogeun kitu. Sia ka mana nih? Tadi apa? Motor sia di mana? Kan motor aing tebusin Bang di bengkel. Nah, kemari kakak ditinggalkan aing atuh. Da sia malila pisan aing itu da bejakeun aing can narik. Aing naik ojek ka batur mayar 50. Kana ojek itu? Najis teuing aing kudu lumpan. Cara teh gablek duit ari ka aing kanjuk aya kana ojek ka batur aya sia mah. Depan tadi nama jang muruhan ala ka bengkel, Bang. Ari ayeuna geus hadenya motorna. Etapan, Bang. Tebusin pugu 200.000 entah aing bingung ya teh. Bingung kumaha tuh tinggal tebus aja hati mah merencong Jon. Eta teh apaan Bang? Duitna minjem heula tuh Bang. Minjem kumaha aing teh gablek ka aing jeung bayar listrik kamari teh aing boga 200. Jeung bayar listrik diinjem ku si Kipli na telepon ku aing teh di aktif acan si kehet. Pisan Bang. Ku si Kipli aing ngecan aing ge. Aing ngomong arek sapoe goblok teh ari ayeuna. Ojek. Ayo. Bukan teh aya Bang. Karuh. Ayo gua. Siap. Kan nginjem we siap ari pangabutuh bae ah. Kamari mah. Ayo. Baterai anjing ieu. Aing buru-buru bayar ieu mah ka doyok anjing mau teu dibayar anjing mau angkrak ieu mah. Celakaeun ge ka aingna ieu teh. Kudu bayar ayeuna euy. Cing aing geus diancam-ancam ke masawak aing. Ding. Telepon ka doyok. Geus edan wae nanyakeun wae Mang Ade. Ka mana jalan mana ayeuna? Anu keur aya muatan. Enak kumaha tuh doyok ayeuna ngomong kumaha wae. Tadi ngomongna teh lamun teu bayar ayeuna cenah dijeger. Sulah nyingsunan aing goblok. Ulah nyingsunan kumaha da ngomongna kitu. Pan tadi di teleponan teh diangkat wae teh tadi HP-na parem, nu aingna parem tah. Ieu geuna tuh baterena geus 2%. Aing nitip ka sia pangabikeunkeun. Nitip mah. Moal dibikeun ku sorangan. Kecelakaan atuh ke dibikeun ku aing mah. Kayak aing kalau ka dijebret. Wayahna pang nitipkeun pang bikeunkeun ku maneh. Mang. Kade bikeun. Nyamoa atuh aing aya titipan mah selalu dibikeun deui ka jalmana. Aing najis engke papanggihna hoream. Wayahna teh bikeun. Nya. Ih anjing alhamdulillah. Aya jang nebus motor aing. Yang kudu nebus heula bisi datang manten doyokna anjing. Jena. Telepon ada Kipli. Ada Kipli. Mana nempuan san? Hantu urang teh nempo euy. Duh aing mah wadoyok talata tadi mah ka aing. Mun aya ade Kipli cenah panglagikeun hutang. Hutang. Heeh. Na hutang naon? Nya hutang mah 200 cenah wadoyok nek bayar listrik ayeuna butuhun pisan. Wadoyok ek bayar listrik. Heeh. Pinjam, kumaha ada Kipli dinjam? Heeh 200 kamari janji naik ayeuna tapi eueuh wae cenah. Oh.
Tuh nya udah aing teu papanggih euy. Coba panggil. Henteu. Oh, atuh ini yang nilainya. Jom. Hari 20.000 bensin beak. Aduh. Si Kipli kunyu ku aing teu bayar ayeuna awas ku aing. Gawat ya mah pusing ya mah. Boga duit udah pakai bayar hutang ya mah ke wadoyok ini teh. Teu dibayar pasti edan ya mah wadoyok ka aing. Anjing. Jena 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 kili 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 kili. Kadang-kadang aing sendiri. Seorang tas di mana? Geus dicai aing. Pas modal. Oh, cai di mah. Oh cai. Oh, ditanganin ku si Oh, Burik. seorang tadi di tangan ku si Burik. Usaha. Si Burik nenengan Mang Ade cenah. Si Burik ke dititah ku wadoyok. Kumaha? Cenah nyebutna butuhan jeung bayar listrik man. Nah, kumaha pan ku aing sipe-apekeun ka si Oding duit mah. Tanya teuing da bieu nya si Burik nenengan Mang Ade. Dititah ku wadoyok cenah. Wadoyokna edan. Ku aing dititipkeun duitna 200 di si Oding. Oh teu apa aing mah teh mah. Ai sorangan ilangin jam itu wadoyok. Kamari aing nginjem nama. Kamari. Tapi ku aing tadi geus dibikeun ku aing ka si Oding. Geus dititipkeun, wayana cing tadi palabikeunkeun. Bikin kasih Oding. Heeh. Berarti ku si Odingna teh nepi ka wadoyoknya. Cilaka ieu mah aing. Cilaka 2 kali ieu mah aing atuh kieu cara nama. Terus kieu we sampeurkeun wadoyok nanjung. Duh, komo kayaan keur kieu mah meureun aing beak, meureun aing nyamperkeun wadoyok mah. Oh tinggal bebeja geus dibayarkeun di PHP kasih Oding gitu. Bisa aing ngajelaskeun ka ditu nama kan aing ngamimitian pasti dijekok aing ngamimitianana ieu. Ya tuh wajar heuh. Ya daripada teu disampeurkeun. Heeh. Kumaha? Jadi sorangan teh jadi tertuduh lamun teu disampeurkeun ka wadoyokna. Tuh aing kumaha ieu man? Oh sampeurkeun wadoyokna. Aing teu sanggup mang aing sorangan mah mang. Teu wani. Wani aing sorangan mah. Sieun teuing. Tu telepon heula si Odingna puguhkeun man. Aduh, si kudu ka aing teleponnya gitu ya. Telepon meh puguh. Ciwang telepon. Aya. Geus dibayar ku aing mang. Sok tanyakeun tah. Oding. Halo? Aisyah di mana? Aing di bengkel mah. Nah, di bengkel goblok. Wayahna mang wayahna. Eta kawadoyok mah bayaran nanti eta. Ya aing duitna kapepet. Aisyah. Aing mah tebusin 200. Aisyah eta duit anu jeung wadoyok kan dipake ku sia goblok. Pan aing eueuh deui mah. Tebusin. Nah, Aisyah kumaha goblok katalatan teh kalka. Cak aing bikeun kunyuk. Nah, Aisyah, atuh aing kalka beak ge ku wadoyok Aisyah ieu. Ampura mang kayak isuk digantian. Sia mah cek aing anjing dengan picunguran we goblok teh. Aing kan beak ieu mah goblok. Aing kumaha ieu goblok ieu wadoyok geus datang. Ampura mang. Pokoknya Anjing dengan gampangnya nyebut ampura si goblok. Iya kumaha Oding? Sia di mana kunyuk aing teh yang apal? Bayar ayeuna aing teh yang apal Oding. pan duit na ino geus kapake, pake nebus motor. Anjing. Nah duit nak lah pakai nebus motor si goblok. Oding, aing teh yang apal kudu dibayar ayeuna ding. Wayana aing mah ding. Pan aing deui deui mang. Anjing kumaha ieu anjing ieu mah. Bayar ka wadoyok heula kesurangan heula. Ding. Ek mamekeun motor mang. Oding, Aisyah ngomong sapadu sangeunana we goblok. Ya kumaha aing goblok masih baing. Sok uruskeun we ngalada geus dewasa ieu sok. Nah Aisyah mah. Oding, aduh anjing di pareuman si goblok. Oding, anjing si kunyuk kalau di pareuman ieu kumaha aing. Betulnya atuh pan aing sarua teu duit. Kumaha aing? Cilaka ieu mah. Ya, kena talangan heula ku sorangan, gantian heula ka wadoyok mah mal bener nya teh. Mah talangan kumaha pan eta duit teh sakitu-kituna ku aing dibikeun. Nah kumaha? Tuh dulu. Bapak urang atuh tuh kan wadoyok. Aduh, anjing datang ka dia jangan. Hadapi dengan jantan. Aduh, Tenang ulah sih. Pan geus bayar ieu. Sia kumaha sare? Aing sia teh goblok. Hari injil sia teh. Kalakat teu aktif sia kunyuk kumaha aing. Pak, Pan aing geus ngomong ti kamari teh. Wa Cungureun. duit na tadi dititipkeun ka si Oding cenah wa. duit geus dititipkeun di si Oding sumpah 200 geus dibikeun ku aing. Atuh sia teh mun ngomong ku aing di telepon teh kalakat teu diaktifkeun atuh. Panapena parem karek aktif ayeuna tah. Urang geus ditelepon duitna. Mi
Bikon ka aing si Saroding mah si Sarodingnya di mana? Di Saroding nanti di bengkel cenah wah kalau dipakai ngadian motor cenah. Ya, aing mau susu hiap ya ka Saroding. Cek aing. Ya aing. Apa? Sampai nanti kalau tuh aing. Sendal ta. Aing kumaha ieu? Jung ari tuh ane waras. Ya yang salah dia biasa. Cek pokoknya. Heueuh anjing ka beungeuk. Teuing. Yap, gua terus si Oding. Pieuing kumaha ieu? Heuy, yap ya si Oding tadi. Aing. Karena bisa pijakeun aing bayar listrik. Lu kan bisa bayar kun ka si Odin kan duit. Cek aing mah ditutup titip ka. Kan tadi aing bayar ka Odin. Halo, Bokban. Sia. Ai anak-anak. Nah siap kan nyapain duit Cikipli ka aing tadi bikin Bang? Sia. Pan aing hayang nebus motor, Bang. Minimal siapa beja heula Ken? Pan tadi Bang Dona eueuh keur ieu. Keur narik. Nah atuh pake nebus motor pan aing yang bayar listrik ka sia ke? Pan aing eueuh sungguh Bang jang leuh. Dayang nyaho aing mah kudu 200 jeung bayar listrik. Gara-gara sia aing ngajual ka kebon, Bang. Sia ngajol. Goblok teh gara-gara sia aing yang menang tonjok tak goblok. Gara-gara sia. Aing mah teh yang nyaho da aing mah. Tayang kumaha? Aing jeung bayar listrik Tak duit tak kurang di sini ya gua dititip di sini. Nah atuh dititip. Sia bayar aing mah goblok. Kayak aing ngajual ka kebon. Kumaha itu ada duit di sini. Aing mah aing yang bayar listrik tapi nang geus ngomong aing. Ding, ulah macam-macam sih ulah nengan kapusingan aing si tonjok aing. Aing duitna eueuh. Tayang apa bayar aing goblok. Pan dis pake nebus ieu mah. Sok geuwah cek aing teh aing teh yang nyaho. Bayar ratu. Masuk bayar aja sieun kan. Bayar aing goblok minta aing. Hengke urang bayar ka mangga. Ah, daya apa aing goblok bayar. Hengke tungguan aing ngajual ka kebon. Ah, sungguh ka kebon kumaha aing daya apa sia. Terus aing bayar kumaha. Ah, padoli aing. Bayar aing goblok bikin ka daya minta. Pan eueun aing dibayar ku naon aing. Daya apa? Hengke tungguan rasa bener aing. Ah, bisa. Tungguan sebelum anak ke kabur sia goblok. Ngajual ka kebon aing. Kumaha tah? Aing sayang nyaho ieu sampai mana nu tadi ku aing tah. Ayeuna digadekeun heula 200. Sia bayar lu aing 200. Apa aing akan dibawa goblok? Kapan aing ngajual kan? Dayang apa? Dayang apa geus? Eta motor kagares motor siap aing dari jaminan goblok. Apa aing dibawa tuh goblok? Nah kumaha mah? Ah, kadoli aing mah. Ya goblok. Motor siap aing bawa. Nah jadi pabelit kieu urusan teh euy. Aduh, aing tadi nama ek nebus motor hungkul sebenarnya mah. Kayak nungguan kebon kajual. Anjing jadi arah apes wae aing.